dongkap Prabu Siliwangi ka Pincut bogoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fakta menarik baraya, tangtu orang Sunda gitunya saha nu teu apal kanu namina Raden Kiang Santang murang kalihna tanapi putrana ti Raja Pajajaran nyaeta Prabu Siliwangi. Nasi horeng geuning di Kabupaten Cianjur baraya aya makam atanapi makbaroh atanapi patilasanana gitunya. Tak ieu jadi bukti yen nu disebat Raden Prabu Kian Santang teh pernah menginjakan kakinya di Kabupaten Cianjur. Tepatna lokasina di Kecamatan Cugenang baraya. Nah, simkuring ayeuna sareng rekan bade tujuan ka makam atanapi patilasanana. Sapertos kumaha tempatna, hayu tuturkeun simkuring baraya gaskeun. Kamana itu arah tapi dia Kira ngadawatan kebon. satu-satunya atau makam-makam lain dia. Aya hiji makbarana. Punten teh. Bentar. Jadi emang kudu melewati perkampungan heula. Perkampungan luar biasa pemirsa. Tak ieu jalananya ke tempat makbaroh atau makamna nu disebut yang Gagak Lumayung. Allah ke bawah. Batur. Dari tim perjalanan atau Raden Kian Santang. Nah baraya jadi perjalanan teh ke makam yang Gagak Lumayung teh sapertos kieu baraya emang lebet heula ke pemukiman gitunya jalan sagang jeung sajabina aya kebon-kebon. Jigana pamihoyong ka dieu ieu komo anu enggalan pisan mah moal kantos terang soalna rutena lumayan kalebet deui ka pasir barayanya. Jadi saya nama diandir ka anu terangeun nya sapertos tadi ka Bah Edi ka Edi kitu nya anjeunna uningangeun katana anjeun anu muka makam ieu gitu baraya. Tuh jalan lagi itu tuh baraya mudun luar biasa pokona sambil ziarah sambil olahraga. Si itu ulah kapotong ulah untuk asup sok kadang masuk ke sakieu ke bawah nanti. Ieu mah da diangangkeun sakieu teh. Gerak cepat kameramen mah. Nah baraya ka makam yang Gagak Lumayung ternyata luar biasanya Kangnya. Perjalanan lagi kebun awi dan sebagainya baraya tadi masuk lemurnya Kangnya. Ya. Nah, iya rada unik oge baraya ieu tempatnya kan luar biasanya kalebet-lebet. Ieu teh jeung di Kabupaten Cianjur di nanti teh sejarahna teh kunaon make ada makam Raden Kian Santang di Cianjur Kang. Anehnya. Aneh lumayan ya jadi tanda tanya simkuring oge gitu kumaha caritana tah. Jadi ini berdasarkan informasi kasepuhan. Bahwasana Kian Santang teh eta ge gelar nama aya uninga. Ieu abdi uninga di kasepuhan Godo Garut. Anjeunna nguningakeun makom Kian Santang teh seueur aya 42 nami. Galantrang Setra, Gagak Lumayung, Gagak Tunggara, Raja Sanggara, Sunan Rohmat Suci, Gagak Ngampar, eta keneh. Masya Allah, seueur namina teh. Sejatina makam jasad Kian Santang saha nu apal teu aya nu apal. Anging Allah nu langkung uning. Leres. Tah, aya hiji keistimewaan ari makam waliullah mah atanapi sifatna waliullah pangsujudanana oge sok dijarohan. Masya Allah. Gitu. Leres. Salah sawiosna di makbarahna Eyang Gagak Lumayung anu aya di Kampung Pasir 18, Desa Jamaras, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Bilih aya muhibbin hoyong ziarah ka Kian Santang kalayana paktilas lamun ka Godo Garut mada tebih mangga tiasa ziarah ka Eyang Gagak Lumayung panginten da eta keneh. Nah, leres. Masya Allah geuninganan teh tebih teuing urang teh nya kudu ka Garut atanapi ka sajabana di Cianjur aya baraya mangga tiasa dongkap panginten upami pan urang nu enggal mah teu acan uninga kitu kedah jalana
di mana Oh, ka mana orang nya. kedah menakan saha kinten-kinten Nya tak ari di pendakan mah entos pendakan Abah Abah Edi. Edi. Anjeunna udah sepuhkeun Oh. kalayan anu ngamumule ieu makbaroh. Sareng abdi bade ngababadkeun saalitnya bilih aya nu persepsina keur naon jarah. Leres. Naon jarah mah ka indung bapak heula laras Leres. telepat. Cuma kan sapertos kieu nya. Urang lamun hayang ziarah ka makamna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Madinah, Mun. berarti fahkum bidawahirna ongkosna sabaraha upami hayang ka Makkah saking ku cinta urang ka baginda Nabi. Leres. Nya panginten nurut tumutkeun salah sawis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Tah urang ziarah ka para alim ulama teh sami sareng urang jarah ka baginda Nabi. Leres. Man jarol ulama fakaan nama jaroni wa man jaroni fakaan nama jarullah. Saha-saha jalma anu jarah ka ulama eta teh sami sareng jarah ka baginda Nabi. Itu kan sapertos kitu. Leres. Ciri yen urang masyarakat muslimin anu aya di Indonesia niatna urang ziarah mah nyuhunkeun kabarokahanana. Emot saur Insinyur Soekarno, jas merah jangan sesekali melupakan sejarah karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Itu baraya mata ulah dianggap sepele sejarah teh baraya kudu apa jeung kudu dimumule baraya. Hayu Kang orang lajang data can dugi panggil teh. Heeh. Nah, Sok. nah kan ini teh Raden Kian Santang teh kacaritanakeun teh ulama pentingnya wali. Wali, tokoh anak raja. Nah sedangkan kasebat Prabu Siliwangi nama sanes Islam. Saurna ningali legenda mahnya. legenda mah da ieu teh nu ngajarkeun sareng nu ngaislamkeun Prabu Kian Santang teh kinten saha? Oh, eta teh seueur versi Kang. Seueur versi. Nya versi kahiji Mohon. saurna berguru ka Sayyidina Ali. Versi kedua Prabu Siliwangi Hindu. Versi katilu Prabu Siliwangi Islam. Ieu teh mana bener atuh Islam atau Hindu? Mohon. Wallahu a'lamnya. Tapi orang nyandak sejarah, tah panginten sejarah ieu teh urang kawitan ti pertemuan Prabu Siliwangi sareng Nyai Ratu Subang Larang. Mohon. Tah, ayeuna orang uninga ari Nyai Ratu Subang Larang teh muslimah anu taat. Murid ti Syekh Kuro Karawang. Masya Allah. Kapungkur saalit sejarahnya. Mohon. Prabu Siliwangi pan raja. Mohon. Sok berburu dugi ka Karawang. Di Karawang teh ningali aya istri geulis istri teh si horeng mah eta teh Nyai Ratu Subang Larang. Nyameureunana kapungkur nama keur wawasuh keur ngaos di Syekh Kuro. Dongkap Prabu Siliwangi kapincut bogoh aya istri geulis amat cenanya ditaros meureunana daku sabab raja anu bijaksana aya henteu langsung garawal-garawel henteu Tadi ka urang. teu jiga urang ditaros heula ari neng namina saha linggih ti mana diwalar ku Nyai Ratu Subang Larang. Kaula teh Subang Larang nuju ngaos di Syekh Kuro. Ari Nyai Ratu Subang Larang teh putri raja ti Martapura. Masya Allah. Ngan kerajaan alit. Mohon. Saparantos kitu Kangjeng Prabu Siliwangi bogoh dugi ka 3 poin we langsung gentleman nyameureunana bogoh lah ka anjeun. Teu nyuhunkeun WA heula. Kita nyuhunkeun WA BBM gitu nya. Langsung naruskeun mangga wae. Namun ngapangiten kaula teh nuju ngaos di Pun Guru kersana Syekh Kuro atanapi Syekh Hasanuddin. Dugi ka di dongkapan teh Syekh Hasanuddin teh na maklum meureunana Syekh Kuro teh waliullah. Uninga Prabu Siliwangi teh raja. Ari ditikahkeun teu kengeng dah Hindu jeung Islam menyalahi syariat. Lamun ditolak ieu nu datang saha? Raja. Seep meureunana ieu pasantren mah keur alit. Kapungkur tapi nya. Bingung Syekh Kuro dugi ka istikharah mantena ka Gusti Allah dugi ka dipangparinan salah sawiosna ilafat. Nya pangitan waliullah mah beda jeung urang istikharahna oge. Khodamna oge malaikat. Dugi ka panginten singkat cerita mangga tiasa ditikahkeun dengan catatan Prabu Siliwangi kedah nyenak tasbih ka Mekah tepatna di tanah Ka'bah. Wasilah da beureunan Prabu Siliwangi teh bijaksana teh dugi ka angkat ka Mekah teuing ngapung teuing naik perahu teuing kumaha da baheula mah saraktinya Nu jelas angkat ka Mekah dugi ka Ka'bah mendak tasbih
ternyata eta teh aya salah sawios jalmi anu tawaf murag tasbihna. Mungkin eta teh wasilah ti Gusti Allah hasil daripada istikharahna Syekh Hasanuddin dugi ka dicandak ku Prabu Siliwangi tah ieu mas kawin anu bakal dipasihkeun ku anjeunna. Nu tawaf teh dongkap eta mah tasbih kaula. Cek Prabu Siliwangi nu abdi manggih. Saur eta nu tawaf mangga wae. Candak eta tasbih asalkeun hiji syaratna awaskeun 2 kalimat syahadat. Tah nu miwarang ngaos 2 kalimat syahadat teh saha si horeng? Anu tawaf mungkin beliau adalah wasilah sebagai malaikat yang melalui hasil daripada istikharah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qura. Dugi ka anjeunna mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kembali ke Nusantara, bertemu Syekh Qura memberikan tasbih. Syekh Qura sudah tahu Islamnya Prabu Siliwangi karena beliau seorang waliullah dan diberikan ilmu kasaf atau terbukanya tabir. Ditikahkanlah Prabu Siliwangi Raden Pemanah Rasa dengan Nyai Ratu Subang Larang dalam keadaan Islam dan Muslimah. Melahirkan 3 orang putra, yaitu Nyai Ratu Rara Santang, Raden Walasungsang, dan Raja Sanggara atau Kian Santang. Kian Santang. Berarti Kian Santang itu putra anu ka? Putra ketiga dan paman dari Kangjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Masya Allah. Paman bukan anak. Paman. Ya. Karena kan Nyai Ratu Rara Santang itu ibunda dari Kangjeng Sinuhun Syekh Sarif Hidayatullah. Dan Kian Santang ini adik daripada Rara Santang. Jadi dari Kian Santang ke Kangjeng Sinuhun Syekh Sarif Hidayatullah itu aloh ya. Kalau dari Kian Syekh Sarif Hidayatullah ke Kian Santang paman seperti itu. Masya Allah, Baraya pokoknya mah iya luar biasanya sejarahna geuningan runtuyan silsilahna jigana moal hafal begitu saja orang teh. Ayeuna urang ka makam heula we lah. Ya, tapi puntennya dina anu sakumaha paratos diuningakeun wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kembali deui nya anu terang pisan uning mah angin Allah Subhanahu Lajeng, ayo urang ningali ka makbarona kalayan ziarah bil barokah wal karomah wal jamaah. Insyaallah kebun jamunya. Nah iya Kang, makomna eyang gagak lumayung urang uruk salam heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum ya sahiba fi hadzal makbarah eyang gagak lumayung alias Raden Kian Santang. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Barakallah. Mangga. Nah, Baraya lokasi atau napi tempatna teh ieu Baraya tinggalnya Masya Allah itu panginten enggal dibangun atau napi kumaha? Ieu mah enggal ari dibangun mah. Eta dibangunanna teh ku anu Muhibin Jarah, Pak Asep Gesper. Masya Allah, Pak Asep Gesper bilih ningali video ieu hatur nuhun pisan. Luar biasa perjuangan anak. Barokah insyaallah. Barokah insyaallah. Nah di dieu ge Kang tuh makam seueur. Mohon leres. Tuh makam unggulnya. Ieu makam teh. Kebun jamu Baraya. Kebun jambu. Aduh hanya kalna teh teu acan buah. Nya kebun jamu Baraya eta lokasina sapertos kieu Baraya. Naon dia turang teh? Nya urang jaroh heula we aya makan separas barokahnya langkung Abdul itu paling gitu aya Mama Benyut biasa di haturan nih. Nah Baraya ayeuna simkuring nuju sareng kasepuhan ieu anjeunna kaleresan ziarah oge ka makam Eyang Gagak Lumayung. Nah simkuring Kang punten nami teh saha? Insyaallah abi pasienan Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi sareng akang teh punten Rizky Rahmatullah. Rizky Rahmatullah. Nah Kang kinten-kinten hoyong uninga abi aya Kang gaduh pengalaman atanapi sejarah teu nu terkait panginten makam Eyang Gagak Lumayung di-sharekeun hoyong uninga panginten Baraya sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haturkeun nuhun ka Badar. Kang Badar anu ngagaduan channel Mamang Badar. Mamang Badar. Di dia simkuring kaleresan ngagaduhan perjalanan pribadi atau napi perjalanan spiritual anu mana ieu perjalanan teh abdi kapungkur 7 tahun ke belakang. 7 tahun kapungkur abdi dipiwarang ku pun guru anu namina Abah Didin.
Saur Abah Didin, Kang mangga geura pilarian aya di Cugenang, Desa Jamaras, Kampung Pasir 18, aya nu namina makom nyata aya Gagak Lumayung. Ya sakauning aku urang sadayana bahwa nu namina Gagak Lumayung teh salah siwas nami ti Eyang Prabu Kian Santang. Ya singkat cerita eta abi teu langsung ka dieu, abi berangkatlah keluar kota ka Bogor untuk selama 7 tahun. Ninga abdi euih di ka dieu, karesan abdi tina mana teh asa hoyong ngadongkapan ka ieu Makbaroh. Ya abdi teu uninga cerita panggil teh saha atuh bah seperti itu. Nya meureunnan alhamdulillah cenah kantosnya tos tiasa tepang ka dieu silaturahmi mung mawa ka langsung dicana ka ieu makom ku si Abah teh. Ngan abi gaduh tugas di si Abah Edi kedah ziarah ka sepuh abdi heula karamah abi salami 40 dinten sampai 40 mingguan. Ya alhamdulillah ku abdi dijalankeun eta perjalanan anu ziarah ka rama abdi nya abdi dongkap di ka dieu. Alhamdulillah abdi sareng Abah Edi diantar ka ieu Makbaroh. Subhanallah. Eta panginten perjalanan abdi kapungkur abdi menakan ieu makom anu namina Eyang Gagak Lumayung. Masya Allah. Nah, gitu barayanya si Akang alhamdulillah ngagaduhan pengalaman spesial terkait panginten makom Eyang naon teh Gagak Lumayung atanapi Raden Kian Santang teh baraya. Tah baraya panginten anu sanes pamihoyong info detailna pangintennya terkait sejarah atanapi panginten asal muasal kunaon di dieu aya makam Eyang Gagak Lumayung tiasa bae ka Akang tiasa bae ka Abah Edi pangintennya salaku anu gaduh tempat tinggalna nu caket di dieu lah kitu nya. Tah panginten sakitu bae nya Kang ya hatur aya jadi itu alhamdulillah abdi ngaturkeun nuhun ka kersana kasepuhan Abah Asep Gesper oge ka Abah Didin salaku sesepuh anu ngamuka ieu Makbaroh. Masyaallah janten anjeunna anu mun ngabuka ieu tempat. Nah, mudah-mudahan atunya tempat ieu engkin langkung kumanya kapayun sesuai harapan urang lah nya. Janten warga masyarakat khususna Cianjur ge runingan yen panginten di dieu teh aya patilasan ataupun makam Raden Kian Santang. Kitu barayanya hatur nuhun panginten atos ngiring perjalanan simkuring ziarah ka Raden Kian Santang nu aya di Cugenang, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Salajengna panginten bilih aya penyampaian anu kirang saya anu kurang di merenah di manah baraya sadayana nyungkeun hapunten. Oge panginten bilih aya nu teu kahartos atanapi bade ditaroskeun mangga ditaroskeun we di komen. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.